as-shadaqatu tasudu sab'ina baban minasu. Sodakoh teh sok nutupan 70 pintu tina kagorengan. Sodakoh teh. Terus itakun naro tarak aranjeun kabeh. Sodakoh aranjeun kabeh walau bisiki tamarin. Sanajan ku ngan saukur hiji korma gitu tah. Hiji korma. Atawa qala la tahadu pa kalimatu thayyibah. Lamun teu boga sodako teu sodako kunaon wae gitu. Kalimatun thayyibatun. Atau ngomong anu halus gitu tah. Ngomong anu halus. Sodako teh dawan Allah taala qaulun ma'rufun khairun min sodako gitu. Cariosan anu sae langkung sae tinimang sodakoh anu ditungtungan anu ditungtungan ku ngomongkeun teh eta. Jadi sae omongan gitu nya manggawe masingkan hukum lagi urang pun tahu ucapan anu sae teh langkung sae tinimang sodakoh eta dawan Allah Subhanahu wa taala nya qaulun ma'rufun khairun min sodakoh. Tah adi dieu mah disebutkeun di hadis mah lamun teu sedekah atuh sedekah ku omongan gitu anu sae bi kalimatin thayyibah ku omongan anu sae gitu. Mengalami sedekah mah sami sadaya ge tanfaul bala. As-sadaqatu tanfaul bala. Sedekah teh sok nyegah kana balai, kana pigorengin gitu, kana pipanyakiteun gitu. Nah gitu. Sadayana bari kumaha ge meureun ka asup bade ku cariosan bade ku naon gitu mangga sodako